hiji desa puguhna di kampung si Butet. Aya hiji kos-kosan anu ngaranna Horas Kos. Itu teh disebabkeun anu boga kos-kosanna nyaeta Ibu Teti Simanjuntak. Tapi barudak kos ngalandihanana Butet supaya singkat nyebut ngaranna. Kos-kosan eta dicicingan ku 4 mahasiswi anu ti daerah nu beda-beda jeung maranehna babaturan deukeut. Kela tuh ikela nih orang yang heula sepatu anu cocok. Sapatu nu mana we asal mah ini. Henteu atuh dah yang nu cocok jeung baju. Buru ih. Nih, udah cocok jeung baju atuh. Yang geus tinggal ganti bajuna naon hesena sih? Mane sih Mai? Dek ka kampus atau dek lamaran jeung budak pejabat nih riweuh pisan. Hiji cepetan lah. Ayo buru. Udah ngertinya. Macam mana pula kayak ini pagi-pagi sudah bikin saya pusing saja. Saya pergi sana. Saya pergi sana. Pergi sana. Siap. Pas ibu kos keur sasapu di buruan imahna, sabari joget nyanyikeun lagu ciptaan manehna sorangan, torojol datang Pak RT sabari mamawa map sumbangan keur menta sumbangan ngabenerkeun jalan. Tapi ngan alesan hungkul sabab niat sabenerna mah nyaeta jeung ngarayu ibu kos. Punyaku sendiri, lihat sendiri, kabeh hana serangan. Aduh, abi menilir. Assalamualaikum, Butet. Aisyah, aku jatuh cinta pada Jamila. Waalaikumsalam. Aya naon sih Pak? Ini ganggu wae keur nyapu. Ampura atuh pami kitu mah. Baheula teh pernah jadi salesponnya. Hah? Telepon. Emang kunaon gitu Pak? Soalnya wajahmu telah mengalihkan dunia. Sayangku, aku butuh konco turu yang ku peluk negesan. Pak RT masa ae. Aya naon Pak ka dieu teh? Kinya Butet. Bapak KDT bade nagih cinta anjeun. Hah? Ampura salah. Maksud Bapak KDT, Bapak bade nagih duit jeung ngabenerkeun jalan. Oh, mohon atuh. Aya dilebet panginten Bapak antosan di dieu nya. Pak, duitna. Aya priyogi naon deui? Oh, teh aya buah teu nuhun. Oh nya, sami-sami. Hati Pak. Pak RT tungtung nama indit. Si Butet ge neruskeun sasapu anu tadi kaburu kaganggu ku ayana Pak RT. Pas Butet keur sasapu deui, teu lila torojol datang 2 awewe anu asalna ti Ciamis keur neangan kos-kosan. Oh iya meureunnya kos-kosan Horas teh. Meureun tapi naha alus kieu nya. Ya heueuh atuh da mayar nagih mahal. Hayu orang tanya-tanya ke nya ka ibu-ibu. Hayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon, Neng? Bu, dupi ya leres kos-kosan Horas. Nuhun leres, abi nu gaduhna, Neng. Aya naon? Iya ibu, abi sana rencangan abi bade ngapus di dieu. Dupi aya lemar kosong. Aya. Mumun abi sana rencangan abi bade ngapus ibu.
Pas datang waktuna sore, kabeh mahasiswi itu ge balik ka kos-kosan, nyaeta horas kos. Didinya maranehna terus keur asik ngobrol. Maranehna acan sadar lamun Laila jeung Ismi mangrupakeun panghuni anyar di kos-kosan maranehna. Pas maranehna keur asik ngobrol, Mai ngobrol maranehna sabari ti babaranting tepi ka si Riri ere katubruk. Astagfirullahaladzim. Naon Kalian tahu nggak? Ada tas serius Ima. Serius sih serius, tapi tau nubruk meureun dan nyeri. Iya tapi Ima serius pisan. palingan oge soal baju anyar, mentok-mentok soal lalaki. Itu Ima asli lebih serius di batar eta. No? Passion atau cowok atau lalaki gitu. Terus naon? Aya anak baru di kosan arurang. Hah? Serius? Asli Ima asli pisan. Apa disaha cik? Apa disaha? Tadinya urang teh pas-pasan si eta teh keur ngobrol jeung Butet. Duaan awewe. Hah? Terus parah natenya si eta teh kabagian jeung urang sakamar. Aduh, bagi sempit ya mah. Aing mah hoream. Ya atuh lihat ulang tingali we di ditu aya teu. Urang tinggal nya. Nih, lari teh anya. Pas maranehna keur asik ngobrolkeun barudak anyar eta, Jol budak anyar eta abus jeung patepang laung. Nyaman teu anak anyar eta. Apa? Emang saha? Eta anu duaan teh jeung kobi dicaritakeun tadi di jalan. Anu tadi di jalan kobi dicaritakeun. Aduh, hilap deui nya nana. Ih, ini datangna irahnya. Sieun ayeuna urang mah. Masalahna mah sakamar. Hadeurina atuh tinggal di Pak Iya, Barasa. Cenah sare di handap. Sare ge di handap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Oh iya, anak anyar teh. Iya. Pangkeun nami abdi Mei. Nami Abi Laila. Eta Iya rencangan Abi, namina Ismi. tepangkeun Mai. Iya, tepangkeun rencangan abdi. Marane ngopi wae. Enak ya tadi tuh enak. Lihat aya anak baru. Riri, Laila. Riri ini Beben, Laila, Beben. Beben apa kayak gede beben. Minyak. Iya tuh tuang. Biar bajek. Ngeunah sia ieu mah. Kita barengan siangnya. Ah biasa we nya anak anyar mah nya. Kan marane teh anak anyarnya di dieu teh. Di kosan ieu mah ieu aturanana. Hanya aturanana naon? Iya. Bacakeun Ri. Siap. Ya. Beri ngopi atau beri kopi. Aya genep butir tata tertib. Genep ta. Genep. Nu kahiji ulah hitut jeung ngorong di mana wae. Nah, tongki ieu an. Nu kadua ulah nonton TV sabari peureum. Kusabab lamun sabari peureum ke teka ciri. Nu katilu ulah ngalakutu di mana wae. Komo lamun di deket jendela bising ke kutuna ngapung kabuk batur kan karunya. Nu kaopat ulah ngukut cucungu kusabab bau. Nu kalima ulah nyanyi di cai lamun sorana pales butut kitunya ngeunah gitu. Nu kagenep ulah nolak mun dititah ku anak kos anu geus heubeul kitu. Nah, mun aya nu ngalanggar kade sangsina kudu pangmayarkeun kosan salila sabulan. Setuju? Setuju. Masing-masingnya misalkeun anu ngalanggar teh hiji. Tah,
dibayarkan ku si eta hiji jadi tong dibantuan kedua anak gitu. Oh kitunya nya. Salilana waktu Laila jeung Ismi ge jadi babaturan deket jeung barudak kos anu lila. Maranehna ge siga babaturan anu geus lila deui. Sagala sok babarengan. Tapi aya hiji hal aneh, aya kajanggalan wae. Sok lelengitan barang-barang atawa duit. Di mananya? Perasaan disimpan di dieu si amplop teh. Kunaon teu aya? Naon teu aya? Naon sih nilai gua? Heeh, dia naon teh abi teu aya. Kiriman si orang tua abi, kamu bayar semester ayeuna. Emang ada nyimpen di mana? Nih ada abi teh inget keneh baru teh disimpan di jero tas. Coba cek tinggal di. Teu aya teh. Ingatnya. Aya naon sih nilai gua ngaganggu urang wae? Iya, si PJ lebih amplop cenah. Hah? Lebih amplop. Amplopnya isi naon? Duit aku. Duit? Nya, jam bayar semester. Tuh kan kurang oge. Kan bagelang urang can pernah kalengitan kieu. Nah, disampe datang dua jelema eta jadi laleungit sok. Sama kasar mikir gitu, Mai. Kumaha mun emang bener si PJ anu poho di Indonesia. Emang heula aya geura Iya mah urang mah ngarabeja ame hungkul dek ditarima heung teu kajeun. Nya eueuh. Sok jangan deui. Teu aya. Bantuan. Abi teh Naon ieu teh meni rariweuh. nya aya naon di lariweuh kieu? Tong sok parolos lah geuleuh. Iya aing main naonan. Ulah ka kitu. Marunafik. Pengen gitu naon sih maksudnya nyari gitu dari mah teu ngartinya. Awane kan anu nyokot duit si PJ? Hah? Duit naon? Alah tong sok polos lah. Marane kan anu nyokot duit si PJ? Gusti nu agung PJ hilap nyimpen panginten. Itu teh, ku abi teh abi terang keneh ku abi teh disimpen di jero tas. Kan cek urang oge, eta mah kumarane sok we jujur tong sok marunafik lah geuleuh. Suwer tak kewer. Arurang mah teu nyokotnya wani arurang mah ditabrak ku 1000 lalaki anu ganteng. Ganteng gangguan telinga we meureun. Begitu ayo bukti nama. Geus mendingan kieu we. Arurang ayeuna patungan jang bayar duit semester si PJ kan karunya lamun teh ikut ulangan sok jabani kan kedeung deui bakal skripsi setuju teu? Setuju. Teu. Ngeunah atuh anu ngaleungitkeun saha anu disuruh anu dititah ngagentian saha teu mikir pisan. Maneh teh tong kitu Mai nuduh batur we emang maneh boga bukti. Yang geus atuh nih maaf. Mai, mana sih Mai? Mana lagi lo moal? Moal anu cing. Moal anu cing anu teh ngareunah kieu urang mah barang tiris. Mai kunaon ciga babegi? Ya begini aduh. Anu diserikeun. Emang dia pura tuh nih bunga cuma maaf nih. Ya, mana mah teu naon itu ini sok kenal geuleuh urang. Iya. Tampak kitu coba geura parana. Nya engkau satu enggak damangnya, Mai. Bukannya enggak damangnya. Tong sok pedulilah kalian. Emang peduli kan ieu babaturan Abi. Ya Allah. Iya, istirahat lah we nya. Ayeuna istirahat. Coba lihat oleh-oleh nanya. Karadenya. Siap, Assalamualaikum. Enggak damang. Enggak ada mangnya. Iya. Ih, alus kieu resep pisan. Nih beben hampurannya da kumaha deui atuh. Nih
udah teu boga duit jadi we kudu nyokot jam. Udah sebenarnya mah nyokot duit si PJ ge henteu tega sih. Duit semester kabayar. Terus teh asa hayang meuli baju wae deui, baju di nu IG ni aralus. Ani bae ada makanya human bari lagi lamun sakirana leungit moal nyalahkeun ka urang ieu. Bu, di mananya jam urang aya nu ninggali teu? Naon mana deui? Jam urang di mana? Nyimpen paninteun. Saudara kalian deui. Dada disimpen di kantong tara di kaluar-luarkeun. Aya naon sih nirariweuh ieu kamar kubalatak ieu? Jamna leungit deui. Nah, nih lawan laleungitan kieu. Urang oge nya disapek aya duaan eta jadi we laleungitan. Maneh tetep kitu. Nah, jadi fitnah. Arang mah teu malingnya. Punten nya Teh Laila sandes abi bade ngiringan wudu tapi sahur Mai oge aya benerna. Ben percaya kan arang teu nyokot. Kumahanya urang ge bingung. Dan geus eta mah puguh ku manehna. Atuh da bukti lamun kumaranehna. Tenang, Abi percaya dak ka Laila sareng ka Isni. Hah? Nah jadi ngabela maranehanana. Kan urang teh sahabat maneh. Sanes kitu. Abi ngabela itu. Kusabab Abi apa? Laila jeung Isni teh lain palakuna. Jeung deui Abi embung. Ngabebela maling miciga maneh, Mai. Ngabebela maling miciga maneh, Mai. Nah maneh jadi nuduh ka urang. Lain nuduh, tapi hampurannya Abi teh nyumputkeun ieu teh kusabab Abi embung. Persahabatan kita arurang teh jadi hancur gara-gara masalah ieu. Yeuh, mun marane teh percaya mah, yeuh aya buktina. Sok tinggal. Mana foto-foto? Mananya? Awas ya. Ieu jam ya halus kieu. Ini beben maafnya. Nih, ieu pasti mahal. Astagfirullah. Hai, urang teh nyangka ka maneh. Babaturan jiga naon ai maneh, Mai? Si Mai ka arurang teh tega. Padahal maneh teh nya ku arurang teh geus dianggap lanceurnya di dieu teh maneh teh pangbageurna. Maneh mah Mai, dangukeun. Maneh mah nya hade hareupeun adi di tukangan kucurut. Hampurannya heueuh nya da emang urang kitu nu nyokot barang-barang maraneh teh. Tapi da kumaha deui? Da urang teh kan butuh gitu, duit semesteran teh kabayar. Terus teh kan maraneh oge nyarah meureun lamun misalkan Abi ningali baju anu aralus, pasti teu kuat nahan hayang meuli baju eta. Terus duit bulanan anu ti kolot oge dan teu cukup. Mai, nah kudu arurangnya nu dituduhna. Nah teu si Beben. Soalnya Beben anu kaleungitana. Heueuh nah atuh nuduh teh kasih PJ ke, kasih eta si Riri. Urang bet nuduh maraneh kusabab tisapek maraneh datang ka dieu, babaturan urang kabehanana jadi lebih peduli ka maraneh tibatan ka urang. Tapi Mai, lain kieu carana. Kayak naon sih niraribu? Ieu niraribu teh bikin kadenya keluar. Kieu butet si Mai nyandak jamna si itu si Beben. Astagfirullah. Terus? Nya Billy butet teh percaya itu aya bukti. Ada mungkin si Mai kitu mah tuh. Amplop ge nya anu si PJ ical teh ku si Mai dicandak.
Soalnya teh kirang lagi biaya misal acuh Wah naon. mungkin si Mai mah berkecukupan hidup kate. Butet sok tinggal ya. Iya butet pamit percaya Mai. Astagfirullah Mai. Mak kenyang ka Mai. Mak tinggal bikin Mai teh nih hese. Kuat kubea. Tenaga mate Mai. Abi mah da abi ge kapaksa ngalakukeun eta teh. Da duit semester 3 semester henteu kabayar. Abi teh sok teu tahan mah lamun ningali baju model anyar teh sok hayang meuli. Tilu. Hah? Si Mai teh hayang mandiri ngan butet teh sieun da si Mai teh borangan budakna jadi ku mate dititah kos we di kosan butet ayeuna tapi tanpa maranehnya mun status si Mai teh naon da si Mai oge sok dikiriman duit ku butet teh hanya si Mai na kitu we. Dasar maneh Mai anak durhaka siapa inu gitu teh maneh lain durhaka ka inu we kababaturan maneh oge dosa kitu teh Mai. Duit jam maneh dipake naon duit teh sok berfaedah gitu dipake poya-poya we teu bener maneh teh lainna bayarkeun ka semester kalau ka dipake poya-poya maneh boga pikiran teu. Dek nyen buku urang mah judulna teh lain maling kundang tapi maling kandang. Nah, alus jigana. Jigana bakal rame pisan tah penonton teh. Bakal menang loba duit tah. Bener pisan. Eta teh ide alus tah. Geus sakalian we kaluarkeun jurus butet. Sok kuku tuh kau Mai jadi lauk Mai. Mai ku butet dikutuk. Abi efek di kalibata. Orang keluarkeun we jurus si butet tah urang ngutuk si Mai jadi lauk. Dengekeun nya maraneh urang ngutuk si Mai jadi lauk. Urang bet nuduh maraneh kusabab tisapek maraneh dan gitu mah. Jadi pada naraskeun